Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongeng naku Mang Lili Guntur. Salam baktos kanggo mitra dangu nu satia. Hatur nuhun kanu parantos ngedugikeun komen sareng subscribe na subrek. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Amin. Hanca anu katunda dina episode ka-8 teh nalika dugi ka bangun anu surti kana kayaan hate Usman. Harita Mang Bohe teu loba ngajak nyarita. Manehna jongjon popolah ngadonan bala-bala. Tekung sirila jojo anu balanja. Bala-bala Mang Bohe payu kacida. Ayu ida. Tah nu dugi kadinya hanca garapan teh. Urang teraskeun. Nanging sakalede ulah hilap. Like, komen, sareng subscribe. Subrek. Pabeberang Usman nepungan si Abah. Ngadon ngalobrol dina bangku hareupeun imah. Kamana wae Sujang, sabab hapo cengal ka dieu. Ceuk si Abah. Aya we bah di bumi. Syukur atuh ari sehat mah. Palang siang geuring ceuk Abah teh. Alhamdulillah ari jasmani mah sehat bah. Mung rohani nuju rada teu damang ieu teh. Kali atuh sing bisa ngajaga supaya teu katarajang panyakit batin. Numawi nuju raheut hate bah. Kucan teuing atuh lalaki raheut hatena ubaran atuh tong diantep. Muhun kedah dilandongan. Pilandongeunana aya di Abah, ceuk Usman bari ngareret ka si Abah. Nu direret nyerenge bangun surti. Bisa wae si Sujang mah. Abah oge surti. Keun we dimaklum biasa budak ngora mah jatuh cinta. Dupi Neng Lilis teu acan mulih bah. Sakedeung deui biasana mah. Dupi eta pameget anu namu ka Abah teh. Putu Abah, cucu Abah. Oh, Jang Anwar eta teh. Intu jurnalis ieu manehna teh. Tukang tulis, tukang catat. Bidang garapanana tukang ngalansrah ka unggal daerah. Nyukruk galur nyusun sejarah asal usur ngaran lembur. Oh, resep atunya bah. Nyanjambaan wae. Ya nya kitu. Pagawean mulia cek Abah mah jurnalis teh. Basa si Abah nyarita kitu, Usman ngaregepkeun kalawan Daria. Ceuk si Abah di zaman Rasulullah oge aya jurnalis. Salah sahijina nyaeta sahabat Rasulullah anu jenengan Abu Hurairah. Anjeunna purah ngicrik ka mana Rasulullah ngepot, di dinya Abu Hurairah oge aya. Satiap rengkak paripolah Rasulullah, cicingna, nyaritana, gerak jeung lengkahna dicatet ku Abu Hurairah sarta dipublikasikeun ka balarea. Setiap ucapan jeung perbuatan Rasulullah teh nyaeta hadis, sumber hukum umat Islam. Pok si Abah nuluykeun deui caritaanana. Pangna jurnalis disebut pagawean mulia sabab bisa mere informasi ka balarea kumang rupa
berita-berita anu bermanfaat. Cek si Abah bari neruskeun deui carita anak ngeunaan Abu Hurairah. Contohna we ayana mushaf Al-Quran jeung kitab-kitab hadis. Tah eta mangrupa hasil karya jurnalistik. Abu Hurairah salaku perawi hadis anu geus nulis hadis teu kurang ti 5.374 hadis. Anu gede manfaatna keur urang salaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Leres oge nya bah ceuk Anwar bari tuluy ngagalimer nanyakeun soal Anwar. Dupi Kang Anwar teh bade lami di dieuna. Bisa lila, bisa teu lila. Gumantung karena lancarna pagawean. Ayeuna teh keur indit kamurugul. Cenah mah rek pemotretan jeung rek nepungan aki usuy. Si Abah nerangkeun. Sabot si Abah keur uplek ngobrol jeung Usman. Katingali Lilis ngalenghoy karek datang ti sakola. Sanggeus anjog kagolodog srog salim ka si Abah jeung ka Usman. Kamana wae Kang Usman teh? Namai katinggal ning? Ceuk Lilis. Ditanya ku Lilis, jajantung Usman ngadadak ratug tutunggulan. Meh bae bibirna teu bisa engab ngaluarkeun suara. Aya we Lis di bumi. Oh, tibang kitu nu kaluar tina baham Lilis. Satuluyna manehna asup ka imah sabada ngalaan sapatu. Bus ka kamar biasa rek ucu-ucu pakaian. Hawa keur meujeuhna moreret. Untungna sabudeureun imah si Abah mah rajeg ku tatangkalan. Mun beurang teh teu karasa nyongkab teuing. Rengse disalin Lilis ngahuleng hareupeun kaca eunteng. Merhatikeun kaayaan beungeutna sorangan anu ceuk batur mah cenah manehna teh geulis. Harita Lilis oge ngarasakeun nyongkabna hawa beurang. Hatena ngagerentes. Panas-panas kieu mah enakna minum es campur cenah. Geus kitu Lilis kaluar ti kamarna nyampeurkeun si Abah anu keur ngobrol gunem catur jeung Usman. Abah wios Lilis bade nyuhunkeun dijajab ka Kang Usman. Pokna. Rek minta diandir ka mana kitu Seneng? Ceuk si Abah. Pok Lilis nyarita rek jajan es campur ka hareup cenah. Hempek atuh. Kade we ulah tuluy luas reos ka mana meuni. Moal atuh Abah, perayugina oge mung bade meser es campur wungkul, ceuk Lilis. Usman asa ngimpi basa ngadenge Lilis nyarita kitu ka si Abah. Moal rek nolak barina oge. Diajak nganter Lilis ka warung atoh we nu aya. Antukna laksana bisa ngabonceng Lilis. Mitra, hanja kapisan waktosna kasengkerku durasi. Cag dongeng Sunda Mojang Desa. Karya Emang Lili Guntur urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.